aya nu gundul keluar asup terus nyiruhan. Kat. Cuk, kunaon ngahulang wae sikeun lieur maneh. Aduh, kunaon Cuk maneh Cuk? Kieu emang biasa masalah awewe. Ari maneh, pira ge masalah awewe, jodoh mah geus aya nu ngatur Cuk. Tapi harga derajat keluarga aing. Percuma atuh aing dilahirkeun ti tulang rusuk indung aing sebagai raden. Atuh wirang atuh kumaha? Justru eta Sup. Justru eta kumaha, Mang? Heeh, tulang rusuk mah moal patukeun jeung tulang seblak, bener teu? Men, selamat Bejana mana geus nikah? Kamari aing geus nikah siri. Wah, hade Kela. Adi seureut di kulub atau di seupah, men? Sopa sirina hakan tak kusian tah. Eta. Kemana, men? Tawar ka klinik euy, nganter si Ujang gering aing mah. Sia, ulah ka klinik eta. Kunaon kitu? Bautan urang oge kamari sesak napas dibawa ka klinik eta. Jager Sup. Alhamdulillah cenah men, langsung karaos. Karaos kumaha Sup? Karaos teh. Lapasna langsung leungit. Modar eta mah kehet. Lain, aing teh garder jadi naon Urang mah rek jadi arsitek. Nah, jadi arsitek kan. Soalna kamari basa dina rahim indung urang sempit Sup, teu bisa main bola. Ari maneh Sup? Urang mah yang jadi tukang PLN. Soalna di rahim indung urang mah parawek. Ada mana yang jadi naon kek? Urang mah hayang jadi detektif. Nah, detektif. Urang mah penasaran Keur di rahim indung urang aya nu gundul keluar asup terus nyiruhan. lain aing mah sok teu ngarti eta kureungit tadi peuting Emang teu ngarti kumaha kitu Roy? lain keur peuting teh urang teh dibere obat nyamuk reungit teh tapi kana malalodar gitu teh kan edan kudu ge cager dibere obat mah Anu edan mah maneh.